Sinar herangan tunggang gunung patra nyata katingali cicirecun duk waktuna seni calung medal deui midangkeun seni budaya calung di zaman kiwari seni ditinggal karuhun wajib dipusti biara di dama sakti dugi kakiwari jaya dugi kaayena ulah hikmah diambil lain ye sinar herangan tunggang gunung atra nyata katingali cicirecun duk waktuna seni calung medal deui midangkeun seni budaya calung di zaman kiwari seni ditinggal karuhun wajib dipusti biara di dama sakti dugi kakiwari jaya dugi kaayena ulah rekmah diapi lain ye seni ditinggal karuhun wajib dipusti biara di dama sakti dugi kakiwari jaya dugi kaayena ulah rekmah diambil lain ye aduh alah aduh Pak Juya damah kidung kidung alhamdulillah kidung ieu teh ti grup calung
Gamlung ya teh. Oh gamlung. Gamlung cenah calung. Gamlung ieu tah gamlungnya. Gamlung. Kreativitas tina calung aya gamlung ayeuna. Gamelan calung. Heula urang eta lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Aduh alhamdulillah. Wilujeng wengi wilujeng patepang deui. Sakumaha biasa dina wengi ieu nyaeta Calung SMTP. Kasumpingan grup calung, grup gamlung di Kacamatan Wado. Kitu nya Kacamatan Wado nya panitia. Alhamdulillah hari ieu teh non ai pajoya mah ieu mah pan ketua paguyuban calung sakabupaten Sumedang. Salirama kan kitu nya dunungan abdi. Dunungan lain ai di gamlung ieu di gamlung apa aya pupuhuna meureun Aya pupuhuna. Aya pupuhuna. Bapak Dr. Enes Kusnadi. Alhamdulillah Mana? Iya, mangga. Aduh. Aduh. Wilujeng Sumping Bapak Kusnadi. Aduh. Alhamdulillah tiasa dumugi KSMTP Pak Ujang. Insyaallah ari sareng Pak Ujang Amor mah tos tepang tos kenal malih tos kakoncara. Da Pak Ujang Amor mah saur cohagna teh mah suhuna calung gitu. Henteu suhuna naon. Janten kangge grup abdi di lingkung seni Balai Bacaang istu ngaraos reueus, ngaraos bagja, ngaraos binga ku pangangkena di SNTP eces pisan kita percaya. Eces pisan. Kumargi hal sakitu panten ngawilujengkeun heula utami ka para kru di SMTP eces pisan anu parantos maparin iber malih tiasa disebut ngundang kanggo luang simkuring sapara kanca di nararaga nabeh gamlung ieu. Kuasa kitu mugia SMTP eces pisan masing nanjer salawasna. Amin. Jaya di udara. Ponnya kitu deui Pak Ujang. Seni karuhun. Iya. Sok sanaos alatna tina awi. Tina awi. Luyu sareng lemur simkuring di ditu Pak Ujang. Dari itu mah kebon awi. Janten di ropea direka nya mangrupa wujud gamlung. Oh, ieu teh gamlung. Gamlung leres. Ai gamlung teh gamlung. Gamlung teh disingkat tina gamelan calung. Gamelan. Kan biasa gamelan masuk aya non ai tina beusi mah saron gitu nya pajuyannya. Saron. Tah ieu oge meureun kantenan. Ada ditakonna meureun kitu nya. Kantenan aya beten ieu teh ari waditerana mah calung-calung keneh. Calung-calung keneh. Mung mangrupikeun alasan kanggo simkuring anu tos samodel kieu wujudna geus karolot lah. Janten mule. Upami calung anu dijingjing gampil komper. Gampil panangan teh gitu. Gampil gergesin gitu Pak Ujang. Nu mawi ditarekahan ai karesep mah teu eureun, teu parem kana calung teh mung kanggo ngajingjingna gababari komper. Janten ditarekahan diamparkeun di mejaan. Oh, iya teh jadi lingkung seni naon? Balai Bacaang. Balai Bacaang. Kayak berdiri na iraha tahun sabaraha. Neme sabara warsi kapengker Pak Ujang, patali bade aya Agustusan. Kamari-kamari teh. Mohon. Dak Agustus kapengker-pengker mah masih kaneh calung dijingjing. Calung dijingjing. Calung dijingjing. Mung ampir aya anu kapiuhan ku capek ngajingjingna. Gitu. Saluyu sareng Yuswa panginten Pak Ujang. Nanging ari karesep mah teu eureun terereh teh tadi nya ditarekahan supados kiat nakol calung sareng mentas dina pintonan nya calungna diamparkeun di mejaan. Oh kitu nya. Kan aya non aya arumba. Beres. Arumba mah kan di luar Jawa nya. Oh. Pendirina teh ari ieu mah disebut teh gamlung, salenro oge nya salenro. Salendro teras aya pelogna oge tiasa. Pelog ge tiasa. Malihan mah dikumplitan nganggo melodi anu aya pelog salendro sareng
diatonis ya teh Pak Ujang disebatna teh. Ieu teh produksi ti Wado. Alhamdulillah didamel di lembur abdi keneh pisan malih. Desa naon? Di Desa Mulya Jaya, Kacamatan Wado, Pak Ujang. Malih anu ngadamelna oge kakasihna teh Pak Ujang Royana. Disingkatnya Apih Ujar. Oke. Pak Ujang Royana mangke engke. Leres. Urang panggil. Kan tenang. Ayeuna mah abdi bade ngobrol sareng ieu heula we pupuhuna ieu pimpinan lingkung seni ieu lingkung seni ieu. Jadi berdirina teh nembe sabaraha sasi? Sabar sasi kapengker. Pada Agustusan kamari teh gitu. Kreativitas eta teh dugi ka kieu nya. Mohon. Ieu teh seueur pisan awi kieu mah awi hideung di ditunya. Insyaallah pangersa mohon saupami seuk diperjogikeun teh mah gitu. Hebat kieu. Bisaan ku bisaan. Engke ngadamel calung anu kitu bisaan. Oh iya ke ngadamel ti ditu oge. Insyaallah mohon. Luar biasa. Da tadi teh bahan dasarna aya di lembur gitu. Kantenan kaparigelan urang lembur oge tiasa painten kanggo diekspos atau napi diangkat. Malih aya nama dijomantarakeun pisan ku SMTP Aceh pisan Pak Ujang. Nemawi teh kinten ngahadurkeun nuhun aya teh ka SMTP teh kitu ku pangangkenna gitu. Kalau sakitu mudah-mudahan SMTP Nanjar Teras para kru sing arageung milik rezekina. Amin. Anu teh acan kagungan jodoh ge sing kagungan jodoh gitu mun. Aduh, hebat eta ngadogan aing gitu mun. Amin pisan eta mah. Aduh, nuhun ka sumpinganananya. Leres ka SMTP. Nyo ayeuna lamun garapan ku Gamlung. Leres mohon. Lamun nyanyi rek nyanyi. Mohon. Nyanyi lagu-lagu calungnya. Lagu-lagu calung tiasa. Cobi nyobaan. Ngange Gamlung. Ku Gamlung. Ku Gamlung painten cenah palawargi. Cobi pakakasna gentos ngange Gamlung. Da asal kumaha tadi. Ke pajuya mah cepeng calung. Cok ku calung. Ieu calung di dieu tapi anu nonjolna Gamlungnya. Leres mohon. Lagu naon ayeuna anu bade di ieu? Tah urang kapayunkeun heula etang-etang nepangkeun oge hapunten ya ka para seniman di mana we ayana. Mohon. Bilih ngalalangkunganan rumaos di kampung Baulisung Pak Ujang teh. Tata titi duduga perjogana bilih kaluar tina tetekon hatur punten sakalangkung paralun nalutus gunung paliasna rajang alas amit-amit gembing langit istilahna sanes bade ngaluluhuranan para seniman para budayawan nanging ieu mah teh oge dihaturkeun mung ala kadar kangge ngadugikeun alesan sadumeh pami dijijik nya upami hiji sasi kitu tiasa hampang parsa tapi upami sarangeui mah da sami abo. Aduh hebat kayak Kakang Ekon Amor tingali pertentang urang Wado. Wih. Sanes kitu ieu mah awahing ku DPDP atanapi awahing ku ngarumaoskeun Pak Ujang. Mohon. Ku ngarumaoskeun urang sisi urang kampung Baulisung tapi cara gaul hoyong nurutan urang kota teh ageung pisan hoyong seperti Pak Ujang Amor gitu. Sok ayeuna lagu naon tah? Dipiri ku ieu urang tepangkeun heula lagu munggaran ngalangkungan pirigan Gamlung urang tepangkeun lagu Gamlung. Lah lagu Gamlung. Aya lagu mohon kan. Nyiptakeun oge lagu Gamlung. Diciptakeun mohon. Anu ngawihna saha? Aya pangersa kade kusuhuna heula. Lain ieu mah sagala bisa lain. Kantena. Sakumaha oge nyiptakeun lagu Gamlung, Pak. Leres. Oh iya. Mohon. Dina raraga lalengkah halu ieu teh Pak Ujang. Nanging sok sanaosku ayeuna masih lelengkah halu kapayun mah hoyong aya undakna apa dina lagu sok Gamlung aduh Gamlung teu sapatas kitu teh gitu kajanten Pak Ujang punten nya kangge Gamlung teh tadi ge ari waditara mah calung-calung kene leres mung nakolna 2 panakolna teh 2 Pak Ujang sareng pirigan oge rada benten eta lagu Gamlung posisina naon tuguna? Sengot laras mun. Sengot aduh sengot. Tah kieu. Numawi saha atuh di komo di Sumedang dijomantarakeun ku SMTP di sajagat raya ge saha nu teh kenal tuh ka Pak Ujang Amor gitu. Aduh. Geus ah. Gitu. Sok nyakeun dina judul lagu ngalangkungan
lagu Gamlung Lagu insya Allah Gamlung. dikapayunkan ku Suwanten Masna Pak Muhammad Juyaman. Mengapa ya? Kahormatan panginten kanggo ka sesepuh paguyuban Calung sa Kabupaten Sumedang. Oge wilujeng wengi kanggo ka PSBS di mana we ayana utami sesepuh pupuh PSBS sa Kabupaten Sumedang. Wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun oge kapihatur panginten Dasim Gurita Sumping ti Desa Mulya Jaya pansa. Wilujeng wengi ka Bapak Kepala Desa anu parantos ngiring nyupot ngering harojong oge Ibu Saek Desa sareng sapuratina perangkat desa oge wilayah Porkopincam Kacamatan Wado. Wilujeng wingi wilujeng nyakseni wilujeng ngadangukeun. Seni gamlung gamelan calung ngareka gending awi wulung giwari makalangan manggung mapalerkeun hate nu liwung gandrung seni gamlung ngahibur nu pangantenan engklak-engklakan gariping rame pisan panglipur gali pangbeberah kana mana ilangkeun kasusah ngadatangkeun kabungan bebelayan ngapah sagara kahirupan owe isu reka honta sagala pangharapan kiwari cita-cita nu can laksana aleuna seni gamlung mawa rasa endah rasa cinta bebelayan ngambah sagana kahirupan kowe isu reka honta sagala pangharepan nu kiwari cita-cita nu can laksana haleuna seni gamlung mawa rasa endah rasa cinta. Jangankan ka urang Wado sa Kecamatan Wado urang Jatinunggal sa Jatinunggal seni gamlung gamelan calung ngareka cipta ku awi wulung nu kiwari makalangan manggung ilangkeun kasusah ngadatangkeun
mantenan engklak-engklakan ngaribing rame pisan pangalipur kabuk pangbeberah kana mana ngilangkeun kasusah kadatangkeun kabungan beber layar ngambah sagara kahirupan poe isu rek ngahontal sagala pangharepan nu kiwari cita-cita nu jalaksana halana seni gamblung mawa rasa endah tu rasa cinta beber layar ngambah sagara kahirupan poe isu rek ngahontal sagala pangharepan nu kiwari cita-cita nu jalaksana haleuangna seni gamblung